Bang, hayang cucur. Hah, nyeri bujur. Nyeri bujur kunaon? Paingan agang egeng gitu gublag-giblag teu pararugo. Nyeri bujur kunaon atuh? Raribut teuing mun ti kamari ngomong teh. Di ubaran meureunnan. Lain nyeri bujur, bisi hayang cucur tuh ayam dagang liwat. Buru jauh ek disusul. Oh, bisul. Oh, bisulna naon atuh? Lah aya-aya wae maneh mah. Make nyeri bujur rek bisul. Tah ketang aya panyakit mah. Rek di kumahakeun atuh ayeuna mat bebeja teh rek naon? Bisi hayang cucur. Bila aya tukang dagang tuh ngaliwat. Oh, hayang disuat. Oh, neangan ka ditu aya hayang numpang nyuatkeun mah ieuna alatna kunaon atuh ku obeng we ku obeng neangan jeug ka ditu. Mana lagi? Ku obeng neangan. Aing mah teu jeung nyeri bisul cenah euy mun jeung teu ditempo heula bieu teh asak encan bisulna teh nya. Aing mah mun teu eta mah dipencet ngan ieu mah bisi eta keneh kudu ku obeng jigana mah. Ku panitih mah leutik bisul mah mun bisa mah nya ku obeng teh angan gawat obengna aya kapanggih ka mana kalau tuluy ka tatangga Tah, iya nawaran teh cucur. Lain nyeri bujur. teu mawa obeng teh atuh maneh teh lirik disuat. La ilaha illallah. Lain ek bisa tah nawaran cucur, lain nyeri Oh bujur. jeung atuh Mas mana neangan lagi? obengna aya rek eta mah kalah ieu kalah nyuguhan nu amis kieu. Heuh jeung teh angan obengna ka ditu aya hayang nipang nyuatkeun mah. Raribut teuing aing mah. Pencet ku aing pohoan deui teh euy teu titah nongeng ku aing rek dipencet Ngabujur madahe sih atuh eleseke kang palingan rada tedek cicing jamut teh. Da gutak-gitak gitu meureun rek diuk nyeri. Nah, ieu nu amis susut ieu teh meureun ngaranna. Mun sing lobanya ini nah lewat bawa obengna. Kamana kalau katuluy itu ka tetangga ka ditu minjem naon cenah. Naon jeung nu dagang make jeung ngaduitan naon nya. Bakat nu nyeri bisul mah tara jiga nu gering padahal tipu. Tara anu ngalongok kas nu nyeri huntu. Dan antep kayak mawa obeng nu mah disuat. Iya dahar eta nu amis nu mah ieu. Yang kieu ninganan acak-acakan ieu euy. Ngeunah ieu ieu teh cucur ngaranna teh. Daripada nyeri bujur mah mending keneh. Ngadahar cucur ceuk aing ti amu. Aing si amu teh daek teh da nyeri bujur ieu teh. Ngeunah aing caina.